Mitra anu Mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katundat ieu dongeng karangan Koswara para mitra anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongeng katundat di dieu tos kagambar para wargi sabagian anu memang ngidamel kajahatan sareng sabagian jalmi anu ngidamel kahadean aya paripaos melaka bonteng moal jadi cabe sawangsuna melak cabe moal jadi bonteng melak hade moal jadi goreng urang ulah ham-ham ulah hariwang para wargi midamel kahadean cenah sieun eueuh nu ieu nu malas kitu aduh midamel kahadean teh cenah aya pamrihna padahal urang midamel kahadean teh kedah lillahi taala nu maha kawasa langkung uninga para wargi sok sanaos sagede beunyer atuh kahadean urang baris kacatet dina hiji waktos kagambar atanapi para adas dibuka sok sanaos sagede beunyer dicatet sawangsuna midamel pada melanawon sok sanaos sagede beunyer dicatet sami-sami kitu janten jelas atuh cenah kitu kabuka di dunya di akhirat baris tiasa kabongkar ieu mah para mitra moal tiasa dibobodo deui ge moal bisa ngabobodo bibir ngabohong moal bisa zaman ge mah bibir moal bisa ngomong ge mah dirapet kitu nu mawi ge para wargi naon cenah laporanana sing sakur panca indra urang nu aya dina badan urang baris laporan moal ngabohong lantaran bibir keur di dunya mah sok ngabohong sok sanajan hate nyebut A bibir nyebut B hate nyebutkeun nya bibir nyebut henteu ieu pan ngabohong namina janten tojanya naon kang ke mah dina waktosna moal tiasa ayeuna di dunya aya kasempatan bikin ngabohong mah cenah kitu padahal para mitra ieu teh nimulkeun masalah pikeun urang malah nimulkeun loba dosa pikeun urang cobi pami urang teu diajar ngabohong mah keur di dunyana meureun moal nambahan gudang dosa teh kitu mangga urang teraskeun mugi-mugi we teu bosen nya kumaha ibu bosen anda cenah mangga teu bosen teraskeun we mangga atuh mangga urang teraskeun leos kiburak mieulaan lumampah dituturkeun ku Nen Sukmawati tukangeunana sakedeung duanana geus cunduk ka deukeut eudeun eta saung tetela simpena keur kaayaan saung teh siga eueuh anu ngeusian malahan mah eueuh damar-damar acan dalamun nya mah aya nu ngeusian makana tangtu baris aya damar atuh boh di luareun saung boh di jero saung aya panan eueuh damar-damar acan eueuh cempor hiji-hiji acan teh sanyana estuning matak heran jeung matak heran pikeun diri Nen Sukmawati jeung diri kiburak nu masih tacan ngarobah wujud masih dina kaya nyititi sari jeung jangdar simpe meniti iseun kieu geuning burak eueuh sora nu ieu eueuh nu kerek-kerek acannya ieu teh bener-bener meuni simpe lirga angkat tincak malana eueuh damar hiji-hiji acan aduh mata keranya ayeuna mah urang tungguan atuh di dieu Nen keulah kuring rek ka jero saung urang ngabuktikeun aya eueuhna nu geus ada di saung Nen tong maka asup burak mending urang garwan heula ku susuganan nya aya keneh nu ngeusian saha nu nyaho si Sukmara api-api hees api-api teu nyahoeun kana kaayaan urang duaan cing nyampe heula kuring rek ngahokan atau ngagerwan heula manehanana nyampe ku heula Nen keun kuring mah ngiringan lah geus kitu mah pok Nen Sukmawati nyarita niron-niron sora nititi eyang tos kulem teu acan eyang ge abdi titi eyang kituna teh nyititi mamalihan bari keketrok kana pantos saung nya kitu tacan aya nu nemalan kaayaan pohara ti sinana pohara simpena lirga angkat tincak ceuk paribasana nyititi mamalihan ngareret ka Jangdarta mamalihan nu nangtung tukangeunana Jangdarta mamalihan nu sanya nama kiburak teh harita ungut atuh pok nyititi mamalihan ngomong bari teu poho keketrok kana pantos saung Eyang engal buka pantona Eyang ieu jisim abdi pun titi sareng Kang Darta bade ngadeuheus ka salira Eyang nganya kitu para mitra kaayaan anger simpe anger eueuh bener-bener ngarasak herana taya papadana
narasa heran utaya babandingan anak keur diri Nen Sukmawati jeung Ki Burak. Heran pacampur jeung rasa amek. Geus kitu mapok Nen Sukmawati alias Nyi Titi mamalihan mita asup ka diri Ki Burak. Burak, sok maneh asup ka jero, buktikeun aya eueuhna jelema di jero. Sok adinya Burak. Nyuk sumanganen. Pantos saung disurungkeun tapi tetela pohara pageuna. Ki Burak meniti bebergeg nirungkeunana nganya kitu anger teu daekeun muka. Aduh, aing mah kumaha geuning Burak teu daek muka. Bawi pantok pageuh netu. Padahal tibang pantok ieu tapi kunaon meni pageuh-pageuh deui. Padahal ieu menggunakeun tanaga sagemblengna ide. Tanaga geus diketukeun kabeh wawasan dikaluarkeun tapi anger pantok teu bisa buka. Pantuna naon atuh ieu nya? Ki Burak nyisutan kesang nu ngagarajag masihan awakna. Hah? Moalnya make jeung pageuh sagala Burak. Lain panto beusi eta teh maneh mah bodona ka ratunya jeung belenggung ka bina-bina geuning. Hayo surungkeun atuh kadinya gancang atuh Burak. Nen Sukmawati teu percaya kana omongan Ki Burak. Nu matak pok lemah nitah ka dirina Ki Burak pikeun nyurungkeun eta panto saung teh. Harita Ki Burak nyarita deui. Sumangga Den, ujuk sumangga ieu panto urang surungkeun deui. Ki Burak taki-taki rek ngadorongkeun deui eta panto saung. Malah ayeuna mah dina ngadorongna terek dibarengan ku tanaga batin anu kuat naker ngarah bisa muka sanggeus kakuatan kumpul dina dua leungeunna. Ki Burak ngagero tarik. Ciak sauk des. Tanaga doronganna dua leungeun Ki Burak pohara tarikna tumiba kana eta panto ngadatangkeun sorang ngacelegur tarikna ka. Nganya kitu estu pohara anehna lantaran eta panto masih keneh pageuh, masih keneh wae teu bisa muka. Rarasana mah Ki Burak dorongan manehna teh lieur anu tumiba kana panto beusi nu weweg pageuh ka cida pageuna. Tutas ku Ki Burak dicoba deui sakali, dua kali teu nepi ka tilu kalina. Nganya kitu anehna anger eta panto saung teh teu bisa muka. Malah mah teu regrog-regrog acan, teu oyag-oyag acan teh sanyana ngadatangkeun kaheranun lain lumayan pikeun Ki Burak. Ki Burak nareret ka Nen Sukmawati. Wah, cilaka Nen, teu daekeun keneh muka geuning. Padahal mah ieu rarasaan mah asa kurang kumaha kuatna, asa kurang kumaha tonaga tohagana tanaga nu kaluarkeun ku si Maudi Nen. Punya kitu heran, ieu heran. Anger pageuh, anger kuat ieu panto mun teu regrog-regrog. Teu oyag-oyag acan panto teh aduh. Heran ieu. Ki Burak nepi ka ceruk-cerak bari jijideug sagala bakatin ku ngarasa heran mulai lumayan. Nen Sukmawati pohara nafsuna, pohara amakkeunana nyaksian ku panon sorangan kana kayan mangsa harita. Amak jeung keuheul deui kana kayan Ki Burak nu teu bisa keneh bae muka panto saung. Halika sisi Anika Burak, mun eueuh pisan ka becus sia hirup teh. Kawas lain siluman we, hah? Keun urang buktikeun, urang bukakeun. Moalnya teu bisa dibukakeun. Da panto kai lain panto beusi jeung ieu mah. Ngajahan gede ge lain imah tapi saung. Halika sisi. Mangga Nen, nyangakeun. Mangga keun ku Nen. Mangga nyangakeun abdi moal berebaha ceun. Ceuk Ki Burak. Ki Burak pinah ka sisi mere jalan ka diri Nen Sukmawati anu nyeureudeg maju ka hari. Ngadeuketan palebah lawang panto, ngadeuketan palebah panto nu masih keneh neuneut pagi. Geus kitu mah teu asa-asa deui kalayan teu loba naon-naon, harita teh teu loba omong, panto terus disurungkeun ku Nen Sukmawati. Tapi nya kitu najan ngaluarkeun tanaga pohara kuatna, tanaga dorongan pohara tarikna anger eta panto pageuh teu daekeun muka. Kurang ajar sia, sugan kudu dibarengan ku kakuatan gaibnya. Nen Sukmawati ngadorongkeun ilmuna bari ngagayuh tanaga gaib wer ayangin dorongan tarikna keur. Nya kitu najan eta dorongan keuna kana panto nu nutup tetela teu daekeun muka keneh ngadatangkeun kaheranun lain lumayan pikeun Nen Sukmawati. Bener-bener geuning pageuh panto saung teh nya Burak. Matak heran ieu mah yeuh. Bawi si Maudi heran aduh Nen. Nya aya naon margina bet bisa kieu. Matak heran kumaha tuh yeuh. Bila beureun urang ayeuna Nen. Bingung kami mah yeuh Burak duh mun ieu panto muka ngajet eueuh jelemana apaan urang bisa asup ka jero Burak. Bisa milu cicing ana dikieu mah kayat kanyataanana. Heran jeung bingung atuh kami teh Burak. Waduh.
Aduh lama yang Sukmarasa karena tangtu namun aya masukan karena tangtu keluar tangtu tadi ge bahasa di geruan teh baris nemalan terus nyamperkeun ka urang ari apanan lembeng gaya nu nemalan acan nen mana kitu ge yakin aya Sukmarasa terus ingkan nen kuring ge boga keyakinan kitu burak ayeuna kira-kirana kumaha pilampeun urang burak cing sugan maneh boga pamanggih kumaha upami ngagunakeun sisir jimat panggelis atuh nen kamu buka pantu saung susuganan we bisa buka ari ku eta jimat mah jimat panggelis teh sisir panggelis kenging lungsuran teh geuning ti eta dia yang siluman teh sun pokona mah cing len ketrukeun ilmu panemu jampe pamake teh ketrukeun sing sakur bawa sen sangkan bisa eta buka panto saung teh nah meni asa kabina-bina teuing geuning nya keinget atuh aya mah burak geuning kami boga ye jimat anu disebut sisir anu disisir nyaeta jimat tanggelis pokona mah ye sisir teh ku kami rek digunakeun burat syukur maneh ngingetan ka kami bener maneh cerdas keun urang cobaan sugan we aya hasilna susuganan bisa muka loba catur kusibel nena Sukmawati harita ngaluarkeun sisir jimat panggelis kalawan harita keneh teu asa-asa deui diparedogkeun kana panto saung war brai panto saung teh ayeuna mah muka breh kae dicorok daung poek meredong poek mongkleng buta rata teu katiling ngupetkeun curug-curug acan ceuk paribasana eueuh damar eueuh oncor kalayan eueuh jalma saurang-urang acan sisir jimat panggelis kunen Sukmawati dicokot deui tuluy ku manehna dirawatan diselapkeun dina cangkengna ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga harita para wargi sadaya nen Sukmawati nyokot deui sisir jimat panggelis terus dirawatan diselapkeun dina cangkengna geus kitu masuk nen Sukmawati kalayan babarengan jeung Ki Burak asup ka jero saung duanana kukulintingan di eta saung atapi anger teu manggihan jelema saurang-urang acan lain bobohongan geus saha den geuning bener burakeun bae nu penting urang bisa reureuh peuting ieu di dieu burak urang ngenong heula di dieu bari susuganan isuk beurang aya jalma nu datang ka dieu kitu ge si mobil moal beli bahan den sinjeng giringan we kana pangersa saluran den geus kitu manjep aya nu ngaromong deui boh Ki Burak pon kitu deui nen Sukmawati masing-masing ngarasa capek harita jarempe maksudna sejang ngareureuhkeun ka capek peuting ieu di eta saung saung ti heula jadi pamatuhan Eyang Sukmarasa ayeuna tetela Eyang Sukmarasa geus subung taya nyicingan eta patempatan urang tuna heula kayan Ki Burak nu geus jadi darta palsu jeung nen Sukmawati geus jadi nyititi palsu bari pohara kuciwana ku eueuhna Eyang Sukmarasa di eta taun sedengkeun maksud nuju ka Eyang Sukmarasa nyaeta rek nyokot keris titisan iblis kacaturkeun di Siracai Cikanung peuting ieu di jero saung sakalereun Siracai jang darta jeung mititi kalayan dibarengan ku Mang Odet jeung jang Budi tetela tacan sarare najan kayan geus beuting maranena keur ngobrol ngaler ngidul sajabatin merahkeun rasa sono oge ngabadamikeun pikeun pilampaheun dina poe isukan jeung saterusna kaputusanana yen poe isukan maka behanana baris ninggalkeun eta patempatan sajabi tineangan nen Sukmawati jeung Ki Burak oge maluruh nyiinah nu geus leungit eta patempatan nganajan kitu diri si Odet jeung Udi pohara ngarasa dosana lantaran gara-gara manehna duaan waktu tadi beurang ini tidinya nepi ka teu kanyahoan yen nyiinah leungit nyiinah subung di eta tempat nu matak pok deui memang si Odet nyebutkeun ka handeueuna ditemrakeun ka jang darta jeung ka nyititi harita teh tuluy nyarita ieu mah dada nyititi
Mang teh moyo gede dosa we ujang ni lantaran gara-gara mang jeung yang udi ninggalkeun di tempat nya mang datang ka dieu teh kasampak ni ina tos aya disangka we bari sieu kaayaanana disangka bari pisah tinu jadi alok seuh. Mang Odet teu kedah janten teuing emutan mang teu aya nyina sabot mang sareng Kang Udi kaladeuh rupina mah eta mah sakadar sababna wungkul. Mung sakadar cukang lantaran wungkul mang buat teuing sanos mang sareng Kang Udi aya di dieu ge. Ari kedahna teu aya mah nya panggen teu aya mang teh mah Nyi Titi ngomong bari dumareda. Sanos kitu angger we atuh mang teh talobe. Nya mang talobe gegabah. Kunaon atuh Nyi Ina teh bat ngantun dia ye dikantunkeun nyalira. Duh jadi we kaya dia matak sedih ieu jeung nalangsa. Duh. Tos mang ulah janten teuing emutan. Ulah janten teuing Bang Baluh enjing urang palurus sasarengan sareng abdi manawi tiasa kapena. Laras Mang Odet. Palebah dieu henteu aya nu lepat. Ieu sadayana mangrupi cocobi timentenna ka urang sadaya. Utamina mah diri abdi nu tiasa dikadarkeun tiasa tepang sareng Nyi Ina. Teu kedah arit manah mang mugi-mugi urang tiasa mendakan. Yang kumaha mun mang aya usul ye. Kitu ge upami kagali ku Jang Darta sareng ku Nyai. Kitu ge manawi sae ye saemutan mang ge nu saemutan mang mah jangan disebut sakaemut sareng mang maksud teh. Usul naon mang? Jang Darta neuteup seukeut ka diri Mang Odet nya kitu deui Nyi Titi jeung Jang Udi sarua pada mencrong antem ka Mang Odet. Kieu Jang ceuk Mang Odet bari menerkeun diukna sina ngageser ka deukeut Jang Darta bari popna deui. Mang usul kumamun urang teang ka guha pamatuhan Nyimas Centring Keling ka guha Warudoyong Pasir Caringin yang panu ujang uninga lebah-lebahna tah urang teang kadinya mamanawian me atuh Nina aya dirinya. Kuring memang apal kana lebah-lebahna mang lantaran tieulah kuring ku Nyimas Centring Keling kungsi dibawa kadinya. Jadi sangkaan Mang Odet Nyi Inah dipaling ku Nyimas Centring Keling kitu meureun sangkaan oneng teh. Oh kitu ieu mah sangkian margi ngemutkeun Nyimas Centring Keling kuara ceceupna ka urang utamina mah ka Nyi Inah sareng ka Nyi Titi kitu manawi ujang kitu ge manawi kaemut ku wayeu karon teh kujang pamenak mang teh Mang Odet ngebrehkeun pamangi kitu geuning sangkian Mang Odet teh Nyai cing kumaha pamenak Nyai. Jang Darta ngareret ka Nyi Titi bari tumanya dari anaker. Atuh Nyi Titi ngadenge pananya ti Jang Darta kitu tuluy ngajawab. Duh katunya Kang ti payun apaan saminggu nu kaliwat Nyimas Centring Keling tos kateter jajaten ku abdi. Malihan harita rek sapok-pokeun pikeun nerangkeun kaayaan Den Sukmawati. Hanya kal kabur ditulungan ku sabda seta. Nah ayeuna geus aya di alam manusia atawa ti acan. Eta mah memang masih mangrupakeun tanda tanya Kang. Nanging memang tiasa oge ayeuna Nyimas Centring Keling geus cager deui. Kalayan ku melenang di alam manusia ngarah ka pihak urang. Malihan tiasa wae Nyi Inah dipaling ku manehna dibawa ka guha Warudoyong Pasir Caringin. Nyata pamatuhan manehanana Kang. Manawi kitu tah. Do janten upami kitu mah sapamadegan. Pami ayeuna urang ngadatangan guha Warudoyong di Pasir Caringin pikeun ngayakinkeun ka aya Nyi Inah. Bisi Nyi Inah dibawa kadinya. Laras pisan Kang malihan mah teu kedah ngantosan enjing pageto mending hayu ayeuna mah keneh urang mios margi melang salempang sok sieun kumaha onam. Upami nya teh Nyi Inah dipaling ku Nyimas Centring Keling teras dibawa ka padumukanana sok seureun teras disiksa di ditu Kang numawi hayu urang ayeuna keneh. Keun lah teu kedah salempang da caang bulan ieu. Nyi Titi harita haget naker ngajak harita keneh pikeun nuju ka guha Warudoyong di Pasir Caringin pikeun yang bisi Nyi Inah nyata ditawan ku Nyimas Centring Keling siluman awewena nu kacida pisan beungisna. Ngaso heula para mitra ngaso. Jang Darta harita nyarita. Ayo atuh kumaha ari Mang Odet sareng ieu Mang Udi. Nah sapamadegan tenapi henteu wireh urang ayeuna urang mios ka pamatuan Nyimas Centring Keling di Pasir Caringin di guha Warudoyong
Jangdarta ruret kasih odet jeung ka Udi. Ih, sae kitu margi dianjing pagetokeun mah aduh. Sok sieun kumaha onam jang. Pilih ngalaman kajian tenan teu diharapkeun ge. Kidu lindi. Ogo atuh mending hayu urang ayeuna we. Udi ge nyanggupan. Geus pasini kitu mah bring we Jangdarta. Kalayan dibarengan ku Nyi Titi, Mang Odet jang Udi ngabring ningalkeun sirah cai Cikandung. Saja ngajujuk ka mamatuhan Nyi Mas Centring Keling ka Guha Warudoyong di pasir cariknya. Gancangna carita di jalan estuning lancar taya gangguan naon-naon. Antukna Jangdarta saparakan geus cunduk ka hareupeun Guha Warudoyong pasir carini. Wewekon tempat nu arang langka kasaba ku jalma rea. Reg lumampahna Jangdarta jeung nuliana eureun sarerea ngajajar di hareupeun sumut Guha. Nu kahieuman ku kakayon jeung jujukutan. Digo atuh sarerea taki-taki iatna caringcing pageuh kancing saring setunggal ikat. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta. Sok bisi aya kajadian nu teu diharepkeun. Atawa sok bisi aya ngabongohan ngirim serangan ku jalan ngabongohan. Utamana mah Mang Odet jeung Udi nu bener-bener taki-taki iatna. Duanana nyapu kaayaan eta tempat ku paneteuk maranehanana. Jangdarta pok ngomong ka Mang Odet jeung ka Udi. Mang Odet, wayahna Mang jeung Kang Udi di dieu nya. Ngajaganya bisi aya nanaon babakuna mah. Keun nu baris asup ka jero Guha abdi jeung Nyi Titi nya. Janten ulah loba calena jang. Mata ulah Mang Odet. Lantaran lamun sarerea asup ka jero Guha, engke moal bisa nalingakeun kaayaan di dieu. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep teh. Moal anu nyahoeun mun aya naon teh ku kituna wayahna Mang Odet sareng Kang Udi di luar heula nya. Jangdarta harita teh sasahat sakaligus mere alesan anu kuat pangnanitah Mang Odet jeung Udi sina luareun Guha. Imang ajang mung sawangsuna ujang oke kadewe acing hati-hati aya di lebet Guha bilih nya di lebet aya Nyi Mas Centring Keling kadaengal we ngawartosan keluar ngarah tiasa ngabantuan. Muga-muga kuring sareng Nyi Titi sing bisa nyang hareupanana mun nya teh Nyi Mas Centring Keling teh mah datang. Red ka Nyi Titi pok Jangdarta umaja. Hayu Nyai urang kalebet ayeuna keneh. Mangga Kang. Gus Jangdarta jeung Nyi Titi harita keneh arasup ka jero Guha. Duanana laleumpang kaayaan ati-ati naker pinuh ku kawaspadaan nya kitu deui si Odet jeung si Udi. Nu aya di luareun Guha manehna taki-taki caringcing pageuh kancing waspada ngajaga segala kemungkinan anu teu diharepkeun. Barang geus aya di jero Guha pohara ngagebegna Nyi Titi jeung Jangdarta. Lantaran di dinya kasampak aya Ki Sabda jeung Ki Wanara. Nyareng atuh nyandangan tali babandan tina areui bari jeung katempo siganu geus perlaya bae. Kang, geuning aya Ki Sabda sareng Ki Wanara ieu teh Kang. Aduh nya Nyai. Disangka Ki Sabda jeung Ki Wanara baris ngalaman kajadian kieu. Mun pageuh kitu manehna nyandangan tatali. Ngalaan talina Kang manawi atuh aya harapan keneh tiasa ditulungan ku urang. Sok Nyai sok Nyai ngajaga bilih anu asup di pihak musuh keun agang urang ngalaan talina. Mangga Kang keun aya mamni tos sadia nyepeng cucuk gelung jimat. Bilih aya nanaon mah kantun maledogeun we ku ieu cucuk gelung. Nya sok atuh. Eta kumaha adiri Nyai kinten-kintenna. Nah Kang mah kayak gumujeng. Heran atuh da make jimat tina cucuk gelung sagala. Matak pikasirieun jimat teh. Rupa-rupa teh Pana Kang Kiangwan itu kaur koneng sanes. Nya hari kitu memang bener. Jadi meureun awewe lantaran kebiasaan cucuk gelung kudu pake jimat. Lantaran eta mah pakaian awewe nya. Akang ieu itu kaur koneng. Nya sarua ketang lah. Hari kitu mah urang sama-sama gitu. Eta ge teu umum sareng batur moalnya ya itu ka dianggo pakarangnya kanya. Terus lah wilayah nanaon manten ieu. Ieu tali anu ngabakutek diri Ki Sabda jeung Ki Wanara ayeuna keneh urang laanan ku akang susuganan isi Wanara jeung ieu Ki Sabda lain jelema ieu siluman. Duka si Wanara mah da bejana mah cenah jelema tadina ieu teh ngan dicipta cenah ku siluman. Bisa balik deui ka asal. Sok atuh Kang engal Kang. Jangdarta harita keneh ngalaan tali ngababanda nu ngabakutek kana awak Ki Sabda jeung Ki Wanara. Nya kitu batu nu dipake ngabeungbeuratan suku katuhuna Ki Wanara jeung Ki Sabda
nu sarua di talian harita sarua dilaan. Nanya kitu najan kayan Ki Sabda jeung Ki Wanara geus dilaan talina masih keneh we ngalempreh duanana ge, masih keneh tacan lilir-lilir tina kapiuhanana, can inget can eling para mitra tina kapaehanana. Ngaso heula ngaso. Mitra kaumdang Jangdarta harita keneh ngalaan tali mabaputek kana awak Ki Sabda. Jangdarta teu cicingin kereyem wae manehna babacaan sabisa-bisa bari meuremkeun panon tayalian arekahan duaan sangkan bisa eling deui. Sapa maksudan dikabul sapa naja tina kanan tetela teu lila duanana berai beunta. Lilir tina kapaehanana poharanga kebegna barang namaranehna nempo sakuriling eta tempat. Tetela padumukan nyimas centring keling di jero guha warudoyong pasir caringin. Duanana pok nganuhunkeun ka Jangdarta jeung ka Nyi Titi nu geus nulungan ka maranehanana. Kalayan harita keneh ku Jangdarta ditanya kumaha mimitina pangdara giri Ki Sabda jeung Ki Wanara. Aya di jero guha warudoyong pasir caringin padumukan nyimas centring keling bari dina kapaehan sarta nyanangan babanan. Gancang Ki Sabda nerangkeun ti mimiti tuh nepi ka maranehna duaan teu inget naon-naon yen dina raraga maluruh Jangdarta jeung Nyi Titi katut nyiina bet ditepungkeun jeung Nen Sukmawati jeung Ki Burak sakuloneun sirah cai Cikandung. Antukna kajadian tarung nganyak kitu rumasa manehna duanana kateter jajaten nu antukna teu inget dina naon inget-inget ayeuna geus ditulungan ku Jangdarta. Jadi nemoi basa kapena ku Jangdarta sareng Nyi Titi kaya jisim abdi sareng Ki Wanara teh nyanangan tatali bari teu emut naon-naon Jangdarta. Ki Sabda hayang ngayakinkeun atuh para mitra tur medar lalakon nu kaalaman ku manehna. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabadungan ieu dongeng. Jangdarta ngajawab, bener Ki Sabda, mun kitu mah nu mawa Ki Sabda jeung Ki Wanara teh kana tangtu Nen Sukmawati jeung Ki Burak meureunnya. Ya kitu rupina mah jang, disangka tah maranehna ayeuna tambah luhur elmuna utamana mah Nen Sukmawati make jeung boga sisir jimat sagala atuh Ki Burak ngagunakeun keris anu warna bulao. Ngagunakeun keris buah keris titisan iblis Ki Sabda sanes benten warnana benten lukna itu mah dibandingkeun sareng keris titisan iblis mah benten kayana Nyai. Waktos nasep duwi ka dieu heula para mitra kaum dangu.